bersihan jarami cenah sawah nu beh kidul. Jalan nu hares mun cucuk di calana ge mun make nu kieu pan ieu tuh teu merang teuing. Oh ieu meureun ieu jaramina ieu. Haji tuh loba sih sawah haji. Kumahakeun mah ieu teh haji teh. Jarami titah dieserkeun. Itu gundukan gede ya ieu leutik. Ah, dijikeun ka ditu meureun kanu gede. Haji teh aing aya we pagawean teh mun. Ampun anya. Haji teh nya ka mana meureun deui lah. Sakalian naik kasbon je, loba ondanganeun, buset tinggi ondanganeun. Wacing gurubug ondangan. Jadi tuh dia buset tinggi doh aing aja. Mana tuh dah. Mana sih menurut aingnya? Kita ngangkatan jarami, tika galang-galangkeun. Rek morekat aingnya lumayan je. Nungguan hujan. Hujan atuh nyedot eta kalebak sawah batur. Itu sih kan nama tuh. Gadag aing mah. Aing teh tadi angkatan kagak galang, hayo dihiji-hijikeun di kotakan kene. Gaweana teh teu deket ecreg sih imrona. Aing sampeurkeun ku aing dipeupeuh. Ternyata mererang teh nya aja teh anya segala kita mawaan jarami deui. Ware teh. Siap, Bro. Bron. Haji atuh teh can pahieu mah diurugan dah. Sia mah hirup kene kos kitu komo geus pae teh. Kunaon sih batur digawe dicarekan keneh wae. Gawe carekan bener. Aing peupuh oge ku aing. Kunaon pan itu geus dibawaan Pak Haji. Kunaon sih Pak Haji aing? Yo, jarami kagak galang-galang-keun ieu teh ku aing rek di sawahan deui. Asupan teh hiji-hiji kan pada ieu gundukan rada gede di kali dieu keun. Aing rek morekat lumayan kedeung aya hujan atuh eueuh hujan nyedot ka lebak. Ngan eueuh mesinna siku sia sedot ku sungut. Padi jontor amat. Ku aing tajong sia mah teu wae bener gawe di aing teh. Asupan teh hiji-hijikeun atuh lain aing ngomong teh nya jelas nah kagak galangkeun kan. Hiji bawaan. Sia mah tara didenge aing ngomong ge sok bakoloyong mangkat tuh kos tai. Kumaha atuh ieu? Dah nya kumaha kayak gagal-gagal sia. Ieu kumaha ku aing dipotong ieu atuh geus setengah poe karak kayoh ngumpul-ngumpulkeun di tengah. Kasbon atuh dah. Ieu kusban kasbon. Loba ondanganeun, kucing gurubug ondangan. Jelema leutik mah masuk sagala ka ondangan deh. Moal mentak dibalikeun deui ieu. Atuh era Pak Haji dah. Oh, dibang mal diliuk-liuk acan jelema leutik ka ondangan. Ceban helan ceban. Komo eta ceban. Kamari ki goceng aing hese. Ajeuna tuh ceban ieu mah ulah. Soalna di era bisa teng era pisan mah kahutangan, Yo, mun bung era sia make helm. Make helm ka undangan amplop kosong. His, Pak Haji. Ulah kitu atuh Pak Haji ulah amplop kosong. Dosa eta teh Pak Haji. Nah, sia sok bener ka aing sa Imron lah. Yo, aya jelema mararat mah geus cicing di imah. Pura-pura teu ngadenge aya nu karyaan ge. Anu ka undangan ge aing. Aing mah ku aing kateang kabeh undangan mah. Kadu itu kagirang kahilir ku aing teang kabeh undangan mah. Geus jelema mararat mah sagala ka undangan teh geus cicing di imah dah. Kos nu rek karyaan wae mal karyaan ieu mun sia teh. Buset Pak Haji, handan boga moal karyaan ke pan era eta mah babaturan deukeut. Ceban atuh Pak Haji dah. Yo, cek aing batur besok sagala ka undangan geus. Tibang ayeuna sia teh tibang rek meakeun parasmanan. Geus kanyahoan ku aing tibang rek ngadondaang. Paling gede ka undangan 10.000. Daang we kuat disempog-sempogkeun beak parasmanan batur. Endog mah kuat nyuk 3. Mun kos orai batur teh daang saminggueun. Geus tah enak mah Pak Haji. Ceban nya. Urang era pisan ieu mah babaturan deukeut. Eueuh moal ah. Rek ceban baraga ah. Eueuh. Eta di kantong kembung. Eueuh aing kasbon atuh kasbon mah. eueuh kosong. Kasbon Pak Haji. Eueuh Ceban we ka undangan babaturan deukeut. moal Babaturan deukeut. Mantap aing ye, kadang dige cair ye. Ondanganan loba ge teh jadi masalah.
aya organ disaur-aur ku aing duit diaur-aur ku aing komo tibang jaipongan aing nepi ka ngeplek lengan aing nepi ka nyarari jangjang ge terus duit teu beak-beak waduh kunaon eta si Imron geus maju we ki Haji mah disiksa si Imron ampun aing mah modar atuh anak batur kitu-kitu teh nya biasanya mata sekasbon eta asal tumpan-tampan kitu geus Imron nah kos budak kelakuan teh ai Ki Haji heueuh tuh dasar wana kore teh meuni arara ampun jadi hayang ceri wae aing nempok kitu mah kos budak beuncuh tuh da Oi. Nah, Kim, dia. Dia. ah sih gadak sok rari wae teh bang gua anu ge Aing dek kasbon ka Haji di bang 10.000 nu ka teu bere nu nutur ku ti ujung berung. Pe ka dieu eta. ini malah kos beurit Heuh tulungan atuh aing dah. Isuri wae sia mah. Ka Haji tuh ngobrol Ya elah, nu kieu deui wae datang. Kenapa sia Kim? Pasti mana sia? tas di ditu ngukur Sia mah jeung aing unggal kapanggih ngukur tai sia. kira ku tai diukur Terus kudu dikumahakeun atuh. nyatai mah huapkeun we komo handetkeun mah pelem Kusaha uapkeunna? Pak Haji Lebok tong sia Pak Haji lah. Goblok. Ti aing garan teh. Nah, bantuan aing Kim. Aing aya sia mah rada wani Kim. tenang sia Ngalalede ka kolot teh. Pak Haji. Heuh sia mah unggal-unggal kapanggih jeung aing. Kedeung ngukur. Kos nu heueuh we tukang ukur, baju teu ganti-ganti. berkas Haus eta berkas salamat. berkas selamat betul berkas tanah Teu nyahoan Haji mah nya. oh berkas selamat Ya bos sia ge ka aing teh dekeun wae bener ti Bang nyampurkeun jual itu Bang. Ayeuna geus tuh deui wae. Oh, Kim. Itu di bang kasbon ceban ge loba ondanganeun ku cing guru ku ondanganeun. bang cebana Atuh bere ku sia sia loba duit mah eta berkas ya. batur can yang kelak kene Tuh nyangkla keneh cenah ge. Yo, eta kan berkas. Tong dibere duit ku sia si Imron mah jejelkeun berkas tak kasungutna. oh itu dihakan ku si Imron Heeh. Modar sugan sakalian. Sewa wae ka si Imron teh gawe teh kan bener Kim. Usia coba ge pagahan. ulah sewa wae Tuh bener tuh. kieu ge pan jelema ieu teh kos kieu Kieu teh lain jelema aing mah. kos kieu rupa oge jelema pan ieu teh Tuh, aing teh Bener ieu nyaho. mah. Sarki mah Pak Haji tuh. Ayeuna kumaha maksudna ieu kumaha? Banyak urang apa ayeuna mah dek kasbon gitu Kim nya kumaha we ti tadi bere nya atuh nya bere Kim. heula atuh ti bang Tuh bere 200.000 mah Tuh. Dari. Ayo. Galang dieu kula. Kim di depan Kim. Yuk. Kasih di Kim di tengah Kim. Kumaha. yo Pak Haji si Imron ti bang minta 200 mah bere emang naga ini teh undanganeun teh keur pabiun puguh ieu ka non surat undangnya ka imah kuat barber dikumpulkeun teh kuat aya 3 gabung Sok loba surat ondang. Aing nu beunghar ge teu sakitu eta surat ondang. pan ieu mah rajin pan baheulana puguh ongko ka utangan Geus ya aing percaya ka sia mah bari jeung kitu-kitu ge rada babari usaha meureun nya. Aya we kitu nyambung-nyambung Heuh atuh kieu nah Kim, si Imron ti bang jelema leutik mikiran kaondangan, mikiran beuteung sorangan ge nyatu nyawa moal. nya sugan mainna emang kadang-kadang pan sok aya nu ngondang bari jeung teu kautangan oge naon Udah dawa. Ieu adat udud. terus sakira riweuh lagi ongko si Kieu Imron kieu doang aing teresep teh si Imron. Asem. usam Aduh, bisa kumaha sih Kim boga babaturan? eta mah anak buah Pak Haji Emang anak buah aing, anak buah aing teh dekeun wae bener. nya Iya Kim, tulungan ceban. Aing babaturan deket Kim. Eta. Mana? Kinilan Heuh berapa teu wawuh sih mun kaundangan sarua. nu ieu Heuh nu beh Bakidul. kidul. Heuh. Nya, Masih biasa di karondangan. karondangan Pak Haji. aing Kayak sore atuh waing tibang cebana ka imah. Sore nya. cenah nanggap siternya Siter panayeuna. Lah, kabuki siapan siter mah ye sedep pungeuna. Ulah sok lalajo. Tuh. Haram. oh haram Heeh. haram pangleungeun Jawa. Sok bisa wae Kim ah. Tah ayeuna kumaha ieu keputusanna? Cibang cebana tuh da aing ngahargaan si Sarkim ke. bere Di imah ke lah. Benernya ka ditang ka imah nya. Di imah. pantara mau duit ieu mah na mah Ngan sia kaundangan ulah bareng jeung aing da aing gerek ka dinya ka kinilan. Moal moal bareng Pak Haji. Aing teh hayang bae bareng jeung nu mararat. ulah ai embung mah
Baik mainnya jam 11 penting. Heeh, giran geus nutup. Set aing mah ku arangot aing ka jelema balangsak teh meuni aing. Nya atuh ayeuna Kim nya lamun manehna ka undangan sore keneh, sangu gede keneh. Hampir atuh dengdek boboko ge. Buku eta Disempog sabeula. hampir mawa tas di bekal ongko bawa balik. Jadi teh angel gitu. Set. Seri wae sia mah atuh batur balangsak teh bantuan nah. Nyalain boboko batur kuat darareng dek. Disempog ge sabeula. Tah, perih bener. Oh, Ya, kadang geus burit ulah ngawar aja wae coba ger balik lah. Engke emang geus pencairan apa haji dek dibawa ke restoran ieu teh. Wah. Imron teh. Aing teu percaya nu kieu ka restoran. Sia yo, wae geus katebak sia lamun cair mah nyau inget nyamuah ka si Imron ge. Nya sugan. Tiba ngomong doang si Imron dibully we. Ai duit mah geus cair mah nyau. Nyepir aku aya saeutik mah pan menang ngukur tadi jeung saya. Tah, berarti ayeuna mah geus kadenge ku aing. Daek teu daek mun aing ge rada ayaan meureunnan. Hah? Pupuh yo ku aing yo. Ya ditong dibere tong dibere. Ngukur ieu nya. Galak. Nya gampang wae ari geus loba duita. Bisa ki mah ka aing mah sia. Ih. Geus burit ayeuna mah ulah di sawah bisi. Bojona anek balik ka urang anek ngobrol heula. Sia bisi ka sambat ulah wae di sawah, aing kita balik. Gering mah aing urusaneun kitu deui. Si Imron aya urusan jeung wing heula saeutik. Ya heuh nya. Bodoh atuh ah. Coba balik maghrib teh bisi gering. Ingat tah kasbon ke sore di Heeh, sampor. kayak mah. Bang duit ceban ku aing di papalang balatan. Kan geus. Sore jam 4. Oh, Adena aya sia Kim. Oh, pancek aing ge Pak Haji mah rada nurut keneh ku aing. Aing kasih ya deuh aing. Si eueuh beak. Eueuh. Itu di nondak sampe teh jerona. Busana. Tanggal sampe. Buset aing ngomong-ngomong Kim ondanganeun. Aing mah tak kuat eraan ge ka haji kitu yeuh. Rampayakan ketemu ku sia tadi mun ka intip ku Loba sia. kasihan nu ngondang. Hah? Loba nu ngondang. Buset, ieu ondanganeun bulan-bulan ieu kuat reksel undang-undang. Weh, aing pan pagawean di Bangkuli di haji aing tadi kuat pos jelema sapir kieu we aing ngaran boga pagawean haji buset teuing haji. Aduh, aing ngacakan haji geus gregeteun, geus ngaraket-ngaraket tadi ge. Oh wani. Henteu atuh ieu Sia mah. Sia mah aing tibang tukangeun doang. Nya da emang kitu malu ya. Aing Kim. Buset dengan ieu ondanganeun kumaha Kim? Si Onam ngeunaheun meureun eta kedeng dege cair. Nya ngeunaheun, nya aya lah gitu jeung tibang jeung 20 panggungan mah. Buset teh poe ieu ayeuna si aya bara panggung poe ieu. Poe ieu teh aya 5. Buset teh ngan. Nya teu bingung. Iya 5 oke alhamdulillah. Si Onam tuh bingung, aing Onam anu isa aya sapanggungnya kuat lieur. Entak ayeuna nek hadena tadi Ki Haji aya sia ngayaan. Aing enak kedeung ieu balik ti dieu. Aing langsung ka Ki Haji. Nya heuh. Nya aing teh heula atuh aing buru-buru ka Ki Haji ieu geus kedeung deui jam baraha ieu geus jam 4 nya. Oh nya atuh aya kitu mah nya. Aing teh heula-heulaan kedeung nya. Nam. Aing buru-buru ieu. Aduh, ye. Emang heuh Imron ayeuna teh undangan teh meuni nyayod ampun teuing. Sia teh jelema balang sake loba wae nu ngondang. Heran aing ah. Gua ngabohong sugan si Imron mah, beda yang duit doang. Sok hayang seuri aing ka si Imron teh. Peh, padahal mah aing ngabohong. Padahal mah aing can aya nu ngondang ieu. Aduh. Goblok teh. Rokok itu babari pahang ah. Atul ka ti koroge. Haji teh ngabohong moal nya. Jam 4 titah ka imah. Deuh, aing emangna ge teu naman-naman teuing lamun di imah. Di mitoha aya keneh mah beasna. Pan buset dengan imah usum ondangan hayeuna mah ampun. Beas mitoha ge dikerukan tepi ka koredas atuh. Buset tinggi ondanganeun usum kieu aing ampun tengan ah. Heuh, aing ngariweuh ya asal usum ondanganeun ge. Mudah-mudahan di haji aya tuh ceban-cebaneun ge. Bisa-bisa sapanggung we poe ieu ulah era teuing ieu. Buset tengan